Manis naik ke mana? Dekat ciri, aing mau jajar, aing ek museup purik. Biasa waktu aing di pergi nanya, well. Ya, aing tek museup, saya teh biasa-biasa ki lu maneh. Hah? Ayo ngusuk barang penting. Tuh anak pemajikan tuh urus tuh. Ayo kana ngusuk aja ngusuk tuh. Pemajikan mah cuma yang dahar lain kalau kan ngusuk. Ya ka aing nyebutkeun nguseup-nguseup wae barang penting. Ai sia main bola wae tah, kehed. Aing mau hobi itu datang mah. Aing sarua ngusupkeun hobi, kehed. Sia mah pilon wae. Dikula ya, dikula. Tenang. Duduk aing ek museup rusuh. Kah. Duluk dah yuk Mang Oeb dulu. Gadis. Duluk. Sarwana aja Mang Didis pun kejanjian di kamari. Nah kalaka ngararusuh we kieu. Duluk. Aing Mang Nurut aya ka mana deui? Aing nya ek main bal aing mah. Manya main bal bawa jajar. Mah aing itu pendul potoy. Siap lah. Pendul potoy. Dasar banget main lagi kos. Panakol bedug. Goblok. Go. Siap, Burek. Assalamualaikum, Mbak. Aya nang syariah ka dieu. Ngomongan sia, buru nyam kitu. Aya naon, Buru? Ieu Bah abi teh hayang seur acis, Bah. Kedah kumaha, Bah? Sia teh kudu loba usaha, yang loba duit mah. Pan ek buka usaha nagen eueuh, Bah, duitna nagenan. Heuh sia kudu usaha. Pan urang keur usaha, Mbah. Ieu usaha urang nanyakeun ka Mbah. Gua aing teh usaha, tisuk dengan kieu ye. Namun aya ngilu aing. Heuh, Bang, saya gawean di bejaannya. Ayo balik ah. Ieu ah, teu waras dukun teh, lieur. Alhamdulillah aing aya naik ngajak gawe euy. Jadi moal kikianan wae meureunnan. Rik. Ayo atuh konten mah. Rik. Ayo. Rik. Ayo tuh. Konten mah maneh. Rik. Aing hesesan lawan si Rik mah. Rik. Ayo, belit manten ye. Rik. Aing si istri teh nyebut ek nyamper cenah. Geus jam 4:30. Ek konten mah gitu ya teh. Ke mah aing mah tong sorangan we lah aing. Geus kasep cenah aing. Aduh. Geus kasep cenah ya. Bi aya istri anu bis. Aya maneh? Ti iraha mah di dieu. Jih, ari maneh aing udar-gedor ti tadi erek konten moal sia teh. Aing mah geus pusing udar-gedor kana pantong segura gero. Teu keluar maneh teh aing mah. Aing ngagoan we di diana motor. Maneh. Ya, padahal mah teh go gedor. Geroan aing sia teh aing aya di jero keur ngoprek HP. Biasa geuningan bebe bayang ulin aing karaream aing. Maneh ku aing tadi di gedoran na teh kadenge kitu ku maneh. Aing segitu tarik udara gedor, astagfirullahaladzim, ari maneh. Ih, aing maneh. Ya, aing aya di jero sia teh. Teu ka mana-mana, gegedor padahal mah. Aing mah ngonten moal maneh. Yeuh, masalah sampe mah aing geus teu kana sampe. Lihat mah belakangan ena wang ngonten nya. Ari maneh bagi teh nyambung wae. Geus buru. Aduh, aing. Balik. Man, bayar hutang kemari 100.000. Ji geus aya, padahal mah keur we ari ente eueuh mah. Ji ami jongjon mang mumpung aya. Bae ieu, heuh syukur atuh geus aya mah aing kebeneran. Ayo nya mang, nuhun. Nuhun ya. Ayo. Aduh, telepon. Halo? Kudu mangkat deui mang. Aduh, aing ah. Heuh atuh, kela. Aing teh boga duit ti. Kela mang. Mang. Duit 100 dijam deui tadi. Ya, cahnya nang. Edan siapa tadi. Dulu urang mangkat ya.
bisa dia sebenarnya dalam aja kubur. Ayo mah. Sudah enak sih dia. Dek, kayu atuh manten, murid manten. Anjir, dis eta suara motor mana tadi teh. Hayu urang ngonten. Kenapa aing mah lemes ya mah geus lah. Tong papanjangan sia moal nyambung. Buru, murid manten. Aduh, aing ya musingkeun ente. Urang mah keur teleponan dis jeung bebeb. Yang eta saha? Hah? Eta kenapa? Kenapa si Didis mending borong-borong pisan deui gandeng? Ya, urang mah ka dieu teh lain erek nanya kenanan, urang mah erek ngajak ente erek ngonten. Ieu teh murid manten buru atuh geus 4:30 leuwih ya si jam 5. Erek mah. Alhamdulillah dis. Bebenangan 1/2 ton dis tuh sampung dialaan. Dis aing bakal rugi ieu mah euy. Di petani teh 13.5 heuh. Aing di pasar 12.000 coba aing rugi kumaha dis aing ieu. Otak aing teh pokonan bebeb aing teh. Kecurik atau bebeb aing teh. Duh, maneh kalkan nanyakeun deui kana sampeun nyambung teh. Aing ngajak ngonten ka maneh murid manten. Geus lah nyawa pusing ah. Tah, aing mangkat teh heula. Si goblok kelaka ninggalkeun aing. Didis. Didis. Ih, erek ngomong teh teh jero. Ah, anjing. Di kopi wacu fasa leutik matok. Didis. Di langit ada matahari. Dis. Dis. Kumaha tong? Ji, ya, tadi teh si Gugun uing papanggil di ditu. Cenah ngomong mana teh beli onderdil motor. Ji, heueuh tong aing teh nungguan si Gugun teh tadi leulah teuing. Ya ka mana jolna? Heueuh atuh ai papanggil si Gugun mah, ya aing pangulikeun onderdil. Heueuh batu geus balikan duitna geura. Ya kieu duitna teh. Kade ulah lila. Teh masuk lila di titah teh. Ya. Bisa, urang ini balikeun ya ayeuna. Langsung ya. Yo. Mana? Duit yang mau onderdil teh? Ji, pandi si otong ka dieu cenah si Ugun majeng awawena keur ulin. Si otong we dieu dipangmulikeun. Duitna ku si otong udah dibawa. Nah, naik ke tempat si Otong. Lah, mana mah katipu des? Anjir, aing katipu ku si otong Ugun. Ah, goblok aing sugan teh heueuh kan jeung maneh. Ah, aing mah. Mantap, cik aing deui gituan aing. Geus lah kita cara mah ku aing. Geus ke wa aing mah. Oh, geus. Dah, lumayan euy ieu. Ji, 2, 3, 4, 8. Lumayan si Didis katipu. Ah.